Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mang dongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineng kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka upami tos kieu kumaha atuh abdi teh Pak? Geus putusan anjeun bakal dipulangkeun deui ka daerah asal. Nyatana ka Situ Raja Sumedang ya. Ongkos ditanggung ku pemerintah. Dina hal polisi nu tanggung jawab ya. Tuh Bapak, da abdi teh hoyong tepang sareng pun lanceuk Pak. Moal aya hartos tawang seloge ari pun lanceuk teu aya mah. Tulungan mugi kersa maparin widi ka abdi. Kangge milarian pun lanceuk Pak. Ceuk Sari terang-terangan manehna teu hayang balik ka lemur lamun teu bareng jeung Karmin. Kahiji era ku kolot, kaduana sieun ku Balad Mirja bisina teuli. Cuma ditulikeun oge bisi matak sangsara nyai lantaran diteagan teu puguh alamatna jeung deui anjeun teu mawa kartu katerangan penduduk. Ieu teh sanyana mah melanggar hukum. Di dieu polisi geus mere kawijaksanaan nyatana mulangkeun anjeun ka daerah asal. Ieu teh hiji-hijina jalan nu hade pikeun nyegah ayana kajadian nu teu ditiharep tibatan kalunta-lunta aya di Bandung teu puguh jug-jugeun. Jadi wayahna kudu ngagugu ayeuna keneh rek dijajabkeun ka terminal sarta ongkosna ditanggung ku di dieu. Ceuk komandan jaga tanda senaker teu mere kasampetan pikeun usul. Atuh teu bisa naon-naon deui Sari teh da memang ada dipikir kadinya nama manehna ge ngarti yen lamun diteruskeun neangan Karmin jelas bakal sangsara. Kahiji can puguh kapanggih da alamatna teu jelas, kaduana bakal kalantar lantaran teu boga bekal da duitna direbut ku Samad jeung Karmo. Sari ngan ukur ngurutan dada hanjelu jeung nalang sahate. Manehna kapaksa ngagugu karena putusan polisi. Harita keneh Sari diparentah pikeun meresan bandana terus dijajabkeun ku polisi ka terminal Cicaheum. Sadatangna ka terminal, polisi nepungan konektur nitipkeun Sari sangkan diturunkeun di Sumedang. Sanggeus rengse alas urus sarta ongkosna geus dibayarkeun ka konektur, polisi balik deui ka kantorna. Harita beus can pinuh masih keneh ngetem. Sari diuk dina jok panghareupna. Maksudna sangkan supir ingeteun ari nempo jalmana mah. Sari mikir manehna tetep teu panuju mun kudu balik deui ka lemur mah. Joy aya niat rek ngabantah kana putusan wajib da ieu mah geus lepas ti polisi. Malah ceuk pikirna naon salahna mun aing turun deui we keun bae ongkos mah da lain ti aing ieu. Sabab mun balik lengoh mah cuma hanas duit beak hanas sangsara ari jeung Kang Karmin teu nepi. Nya mending ge turun deui we di dieu. Alasan mah aya nu tinggalin we. Sari cengkat
terus luak liuk neangan konektur no tadi diajak nyarita ku polisi. Sari maneg mayong mending bebeja atau mending ngeroles. Sabot mikir gitu konektur ngadeketan pok nanya bari neutup. Calik-calik we neng, calik-calik da sekadar pedege angkat. Bus ieu mah tara ngadaguan pinuh. Asal tos waktos tangtosna, tangtos mios. Aduh, kumaha atuh Kang? Sari ngadadak manggih ilham. Manehna rek ngabohong ka konektur da tetep hayang turun. Aya naon? Aya nu kakantun di kantor, ngatiasa upami wangsul heula. Badena pangan di tuang raka. Konektur boga sangkaan yen polisi nu ngajajabkeun teh lanceuk Sari atawa dulurna sabab ku polisi teu dijelaskeun yen Sari kitu-kitu jalanna. Mohon manawi kawidian sareng pun raka aya keneh di kantor. Watuh, da bilih teu kabujeng atuh makaning moal alami deui ge bade mios ya. Sawios bade kana beus sanes we. Bari terus turun, maksa hayang buru-buru turun. Da sieun ka bawah manten ka Sumedang. Konektur nuturkeun bari mikir tungtungna duit nu keur ongkos teh dibikeun ka Sari. Papi kitu cepeng we ieu keur ongkos nanya. Kan omat kudu disaurkeun ka tuang raka margi tadi sakitu omat-omatanna ka abdi sieun katempuhan ieu. Hatur nuhun atuh. Sari teu loba mikir. Duit saongkoseun teh ditampanan terus ngaleos rurusuhan. Jika nyawe rek muru deui ka kantor polisi padahal mah hayang buru-buru jauh ti terminal. Sanggeus jauh ti terminal Sari ngoloyong kahanapeun tangkal gek diuk meningal lungsar. Amekan ngahegak kesang ngucur lain ku capek-capek teuing tapi tina awahing ku kaweur pikiran. Alhamdulillah geningan teu burung bebas aing teh, tapi kumaha lamun kapanggih deui ku polisi. Jeung teuing da aing mah moal balik deui satungtung can tepung jeung Kang Karmin. Kang Karmin, di mana atuh akang teh? Oh, Kang Karmin. Cek Sari ngomong sorangan jiga netu hideng. Kitu na teh bari ngurutan bitisna nu karasa carangkeul. Rada lila reureuhna di dinya. Geus kitu terus lempang deui ngajugjug ka kulon. Mapai jalan raya urut kamari. Sasat balik deui ka urut jalan-jalan anu kungsi di sorang kamari. Kapanggih deui atuh jadi apal ka jalan raya Cicaheum ka Cicadas mah barang deket ka kantor polisi. Sari ngagebeg sieun kapanggih kuno tadi ngajajabkeun. Lar aya bemo teu mikir panjang bemo dipegat kalacat unggah geleser bemo maju bawa Sari anu teu boga tujuan teh ngreka mana da teu apal kana rute bemo. Sing horeng bemo teh mengkol terus mapai ka jalan Kiara Condong seroga pasar. Reg bemo teh eureun da aya nu turun Sari milu turun song mikeun ongkosna ka supir bemo atuh ku supir bemo di pulangan salawe. Geningan 75 perak. Murah gening. Cek Sari bari terus lempang luak liuk nitenan karamean pasar Kiara Condong. Lila-lila anjog ka parapatan Gatot Subroto. Sari mapai jalan eta gawena rara tereret susuganan aya milik bisa tepung jeung Karmin. Tapi najan loba ge jalma boro-boro tepung jeung Karmin. Eueuh nu sarimag acan. Tapi Sari teu bosenan. Terus we lelempangan. Teu karasa anjog ka parapatan 5. Sanes parapatan 5 teh nya. Ai parapatan mah 4 jalur. Simpang 5 urang disebut teh nya. Kade ulah nyebat parapatan 5 kadah nyebatna Simpang 5. Alah. Atuh, di dieu Sari ngahuleng. Manehna bingung ku pilampaheun kudu jalan mana anu disorang. Antukna diuk sisi jalan bari lalajo mobil jeung kendaraan sejena nu taya pegatna alit-alitan. Gening rame ari di kota. Eta mobil ku rupa-rupa hanjaka jelemana harasem budi ka aing teh meuni eueun nanya-nanya acan. Padahal maloba jalma nu papaliwat pagiling gisik meuni teu sirikna padu irung. Rajin aya nu mere receh disangkana aing teh bara main. Jeung deui di mana atuh ari jalan Patara Komala. Cek Sari bari luak liuk
breh nempon dagang sirop karasa ti corona asa tuhur atau terus nyamperkeun ka tukang sirop manehna jajan heula di dinya bari jajan pangangguran tumanya kaparangan dagangna teh awewe bager daek ngalayanan kanu tatanya kalayan sabar. Ibu, ari jalan Patara Komala teh palih mananya? Tapi kayaknya tidak menyai tapi benyai rek hati itu pek papai jalan anu kakatuhu tangke teh bakal ngaliwatan Kosambi terus papai kaditu engke mengkol ka Kenca di jalan Gandapura terus papai bari ulah Allah tatanya ngarah teu sesahnya insya Allah bakal tepi kanu dituju. Nuhun ibu. Sari marah mai cereng mayar sirop leos init bangun anu teu sabar hayang buru-buru tepi kanu dijugjug disangkana Patara Komala teh deket di hiji parapatan. Sari ngarasa bingung lantaran mobil teh kacida rekepna atuh sajabana ti mobil nyatangduna oge pasalang jeung kendaraan sejena lantaran lempang bari semu ngalamun soloyong ka hareup parang aya sedan maju atuh cekit sora rem disakalikeun cedak sari katubruk bruk rubuh teu inget di bumi alam cerit aya nu ngoceak di jero sedan sarta jalma nu laleumpang pating rarenjag lalu lintas ngadadak macet sari ngajoprak hareupeun sedan tarangna baloboran getih. Supir sedan lalaki ngora make pakaian rapih malah make dasi segala rupa awewe nu tadi ngajerit meni sepa reuas nempo sedanan nubruk jalma teh meni ngahuleung jiga anu keuna ku tenung samar pola ari lalakina jerut turun buru ka Sari mariksa Sari bari jeung semu gugup kumaha teu maot cek hiji lalaki nu tuturubun nyampeurkeun rek nulungan. Duka pak araos apa teu nanggal teuing tadi teh ukur kadupak sakedik jawab nu boga sedan bari ngilikan tarang Sari anu balaboran ku getih his asa teu tarik sote cek nu tumpak sedan atuh da cek anu katabrak macan tang tos kitu buktina tepi ka balaboran getih cik kumaha yeuh tulungan atuh karunya lah cek eta lalaki ngabelaan ka Sari. Tanggung jawab kuring ieu mah kan urang bawa ka rumah sakit nu boga sedan teu nolih kana getih anu amuratel kana pakaianana regeyeng Sari dipayang bus kana sedan digolerkeun dina jok tukang pok nyarita ka awewe nu diuk di hareup mah wayahna calikna ngalih ka dieu cepengan ieu pokna bari nunjuk ka Sari nu ngalempreh teu eling-eling atuh gancang eta awewe teh pindah ka tukang tapi ari hatena mah teuing ridho teuing henteu ngan anu tetela mah teu wani baha. Adi lalakina nu katelah ngaran Yunus gek diuk tukangen setir gerung mesin sedan dihirupan lampu hareup dihurungkeun terus maju lalaunan leok mengkol ka jalan Sunda nu maksudna rek ngajugjug ka rumah sakit nu aya di jalan Tamlong. Fungsi lila jol polisi ka tempat kejadian tapi lat nu cilaka jeung nu nabrakna geus eueuh atuh ukur nanyakeun kana kaparangan nyaksian di dinya geus kitu polisi arimit deui sabab lalu lintas geus lancar deui kacaturkeun Sari geus tapi ka rumah sakit langsung dipariksa ku dokter nu aya di dinya. Sari ditulungan sakumaha mistina barang geus beres papariksaan Yunus nyampeurkeun ka dokter menta keterangan ngeunaan diri Sari. Kumaha dok cek Yunus hatena can teteg sieun Sari tepi ka hanteuna sabab tatu dina sirah. Alhamdulillah katulungan gene jeung deui raheutna teu parna teuing jigana ieu mah ukur dibentur kana bember atawa gana aspal bagian-bagian sejen ukur lecet jawab dokter mere katerangan anu daria. Long hate Yunus ngemplong bungangang hari geus puguh kitu mah. Naon dokter
sakantanan rawat dia dugi ka sehat urusan biaya abdi nu tanggal waler. Oh mangga. Tapi saya pasien teh ngaranna ieu Yunus bingung manehna sorangan teu nyaho da puguh lain dulu rata wabaraya ieu mah dibawa ka dinya sote tina awahing kuatir boga rasa tanggung jawab. Oh duka tuhnya margi kieu salaras nama dok eta teh anu mentas jalan katabrak ku mobil abdi janten abdi teterang identitasna duka saha tos lapor kana wajib tacan margi mayunkeun nulungan nu cilaka bilih teu katulungan pan ari tos kieu mah regreg abdi tiasa laporan kana wajib. Bagus, tindakan yang patut dicontoh ya. Memang kudu kitu eta nandakeun hiji warga nu bertanggung jawab dan mengutamakan kemanusiaan. Dokter marah mai bunga panujueun pisan karena sikap Yunus. Nyaritana campur jiga geus kabiasaan gitu. Mohon maksud abdi ge kitu nanging kumaha atuh ayeuna nya? Sim kuring nyuhunkeun alamat sareng identitas saderek. Oh, mangga. Yunus teu loba carita ku siwel ngamijilkeun kartu nama song dibikeun ka dokter. Sanggeus kitu Yunus amitan lantaran perkara sari geus dipercayakeun ka dokter. Ari biayana Yunus nu tanggung jawab. Mitra kaum dangu urang gancangkeun ieu carita kacaturkeun sari. Ayeuna geus eling deui. Malah harita teh pikeun sari mah kaget. Lantaran manehna bet aya di hiji rohangan bari jeung teu apal aya di mana jeung di rohangan naon manehna ayeuna. Ret ka sabudeureunana puguh we pikeun sari mah kaget sabab manehna leungeuna bet diinpus. Rara tereret bari muringis lantaran tarangna karasa nyeri. Bukuna carangkeul, sukuna carangkeul, barang rek cengkat bumi alam asa tibalik, sirah lieur asa ngubeng. Ya Allah, ya teh aya di mana jeung deui? Kunaon ari aing? Sari ngalempreh deui dina kasur anu sing sarua bodas. Rohangan eta caang meni ngebrak, di luar kadenge nu pating gereneng. Sari museurkeun ingetanana nyoba-nyoba ngumpulkeun ingetan anu paburantak. Ras inget tadi teh manehna mentas jalan. Kulantaran susah jeung kaweur ku mobil anu ngantai, pikiran jeung parasaan jadi tagiwur. Nu akhirna aya nu ngadupak kana awakna. Ti harita les teu inget di bumi alam. Ari ayeuna bet aya di hiji rohangan nu karek harita kasorang ku Sari. Nah aya di imah saha atuh ieu teh? Sari ngomong sorangan barang cacap nyarita kitu torjol air datang. Awewe nu pake pakaian bodas. Sari ngareret bari kerung. Hatena beuki kebek ku rupa-rupa pertanyaan. Tagening tos emut. Parawat atau heunggap nyebak tarang Sari lalaunan. Terus mariksa bagian-bagian sejen nu tadi diperban. Ari Sari can ngartieun. Abdi teh aya di mana ibu? Aya di puskesmas menuju dirawat. Pergi tatu. Tiwas katabrak. Sari kerung nginget-nginget deui kejadian tadi. Puntennya aya nu bade ditaroskeun saha jenengan teh? Perawat nanya bari nyekal buku leutik. Abdi pun Sari. Alamat abdi mah tebih ti Sumedang. Oh, di Sumedang. Parawat teu katutuluyan nanyana. Sabab geus diamanatan ku dokter. Mun pasien sadar ulah loba teuing diajak nyarita. Abdi teh kumaha Bu? Kulemkeun sing tenangnya supados enga damang. Sok kulemkeun. Leos, perawat teh init ninggalkeun Sari nu can wareg tatanya. Atuh batihan eueuna we Sari teh da loba keneh tanyakeun. Kacaturkeun sorena
langit lenglang tekawas kamari hawa seger tematak bayung yang harita di hiji imah di jalan kaca piring aya 2 jalma keur badami bangun anu darianaker eta jalma teh tayalian Iwati Yunus jeung bojona nu keur nyawalakeun urusan kajadian. Kang Yunus, kumaha maksud akang teh ayeuna? Kieu yan, jalmi nu tadi katabrak aya dina tanggung jawab urang. Margi cilaka ku urang. Takulantaran gitu biaya perawatan kapaksa kudu diberesan ku urang. Malah badieu akang minta kasaluyan tiani sabab ieu teh lain keur naon-naon, tapi demi ngabela kamanusiaan. Sarta urang kudu diajar tanggung jawab. Tak itu yan. Teu aya wagelanana mangga baik kitu oge tapi iraha bade ngalaya deui. Suryani teu baha kana kahayang salakina sabab kahartieun maksud jeung tujuanana. Mun Yani satuju mah ayeuna pisan. Oh, mangga. Mitra, atuh teu loba catur deui, geus satuju kitu mah terus darang dan geus tarapti terus arasup kana sedan. Geleser sedan maju bijil 3 rasi, rek ngajugjug ka puskesmas tempat dirawatna Sari. Panto garasi jeung panto pakarangan ditutupkeun ku hiji lalaki nu geus kolot jeung kurang kesit. Dieu sedan Yunus teh nyemplung di jalan raya ngajugjug ka tempat Sari dirawat. Teka catur di jalana. Yunus jeung Suryani geus tepi. Kasampak teh Sari geus sadar keur dihareupan ku parawat anu tugas poe eta. Ari dokter mah geus mulang, da geus bebas jam kerja. Sanggeus asup karohangan di mana Sari dirawat. Tuluy Yunus uluk salam, parawat ngareret. Oh, geuning Pak Yunus, mangga kalebet. Nuhun kumaha nu teu damang teh. Yunus jeung bojona ngadeuketan ka Sari. Ari Sari olahok teu wawuheun. Teu sadar ayeuna mah sarta tatuna teu ngabahayakeun upami aya kulawarga nama enjing ge tiasa dicandak mulih. Nanging kada aya anu sanggem ngarawat di bumi nya. Kumaha upami titip di dieu dugi ka sae tiasa? Biasa wae nanging fasilitas tempat kirang nyekapan. Hawatos upami aya pasien enggal anu langkung repot. Upami palai laluasa mah tiasa ngalih karanca badak. Atanapi ka rumah sakit ageng. Nuhun atuh ari kitu mah nanging perkawis perawatan mah enjing bade ka dieu deui kangge mutuskeunana. Titip we rawat sakumaha mistina cek Yunus ka parawat atuh geus kitu mah terus weh amitan. Yunus jeung bojona geus ngadius deui di jalan. Ayeuna mah balikna mawa kabingung. Lantaran menang beja ti perawat yen gitu tadi teh ngobrolna atuh rada oge jadi bahan pamikiran. Kudu mikir kalayan apik sangkan teu ngajadikeun masalah di kulawarga. Kumaha pangemut Kang Yunus? Dah bade dialihkeun wae anu teu damang teh atanapi bade dibantun kana rompok. Cek Suryani manehna nanyakeun ka salakina, urang perlu mikirkeun heula sagala rupana. Upama dibantun kana rompok jelas kudu aya perawat anu khusus nguruskeun eta. Mangkana urang mah kulawarga kecil kurtiluan jeung Mang Daniri anu can bisa diandalkeun pagaweanana. Jadi hiji-hijina jalan kudu dipindahkeun ke rumah sakit gede atuh ngan biaya natang tutama sarta barabe nguruskeunana jeung tetep kudu aya nu besuk jeung anu tunggu. Ceuk Yunus can mere putusan karek ngajukeun masalah-masalah nu jadi halanganana. Upami Kang Yunus leres-leres bade ngabela kamanusiaan mah ulah sieun ku biaya, ulah sieun ku kariweuh, pilih we salah sahiji tos kagok asong atuh. Ya nuhun atuh ari kitu mah. Pek we kumaha numutkeun pangemut Yani.
Nah mending dipindahkan ke rumah sakit Ageng atau mending dibantuin ke rompok cobian heula bantuin ke bumi saha nu ngarawatna apanya nih sibuk di kantor kurang warah we Mang Damiri sugan benang di papatahan margi ari anu tatu na teu parna mah moal riweuh teuing paling ge ngawulaan tuangna atawa mun aya kahayangna Akang setuju gitunya gitu atuh mohon papagen we anjing mah sugan we budakna jujur jeung singer mun sakira teu bogaeun pagawean mah tos we urang sina digawe di urang da butuh keur purah di bumi purah masak jeung nyeusehan ya bener gitu Yan Akang setuju tapi kudu nyaho heula kana kaayaanana sabab urang teh can nyaho kana ngaran-ngaranna acan nying urang pariksa da geuning tos sadar ya bener gitu Mitra harita kene leok sedan demengkol ka jalan Ahmad Yani terus lempeng telila mengkol deui ka katuhu bus ka jalan kaca piring reg eureun hareupeun hiji imah gedong bray panto pakarangan dibuka Mang Damiri nangtung sisi lawang bari rengkuh hormat bus sedan ka garasi reg eureun Yunus jeung Suryani keluar bus ka imah Ari panto ditutupkeun deui ku Mang Damiri badega teh hideng gancang nyokot selang disambungkeun kana ledeng ngumah sedan kalayan apik kacaturkeun isukna Yunus jeung Suryani geus meunang putusan anu jelas duanana satuju rek mawa sari ka imahna atuh memeh ari nit kapagawean teh mamatahan heula Mang Damiri dibejakeun yen bakal aya anggota kulawarga anyar nu datangna dina kaayaan gering Mang Damiri dititah meresan kamar keur pitempateun sari saenggeus rengse mamatahan dius sedan ngajugjug ka jalan Tamlong reg hareupeun puskesmas terus duanana arasup nepungan patugas sanggeus aras urus biaya nu perlu dibayar nyampirkeun ka sari nu harita geus bisa diuk keur dibere dahar ku parawat kumaha tiasa dibantuin ayeuna cek Yunus ka perawat biasa datos kiateun calik ayeuna mah nanging punten bae dina ngarawatna kedah tulaten perban dina mastakana ulah kacayan nya oh mangga nuhun kana piwejangna harita keneh sari dibawa keluar ku parawat ditaekeun kana sedan sari teu beak-beak ku ngarasa heran lantaran manehna teu wawuh kanu mawana jeung teu ngarti kana maksudna tapi can wanita tanya malah mun teu ditanya mah tara ngomong teu beda jeung goong teu ditakol mah teu daek disada Gelesar sedan maju lalaunan ningalkeun puskesmas sari nineng ka parawat nu sakitu bela jeung nyaahna ka manehna malah mata kanjelu lantaran teu kungsi nyaho kana ngaran jeung alamatna sari teu kungsi ngobrol panjang lebar da sok dicarek ku parawat atuh loba kapanasaran ge teu kacumponan da teu bisa loba tatanya araraneh ari di kota manusia teh nu jahat teu kapalang nu bageur teu kapalang nah kumaha atuh nu sanyana jeung deui saha nu bela jeung nyaah ka aing teh ieu sedan meni alus kan hanjaka teu wawuh kanu bogana nah saha atuh nya sari galecok dina hatena bari teu waleh nitenan di jero sedan jok dirampaan sabab manehna mah saumur nyeunyuhun hulu cek paribasana karek harita tumpak sedan sesalandap di jalan anu rame ku kandaraan sakapeung ngaraneg sakapeung maju lalaunan sakapeung deui mengpengan tarik akhirna bus ka jalan leutik reg eureun hareupeun gedong sigrong sisi jalan Yunus jeung Suryani turun ari sari ngahuleng
jika anu samara pola hayang turun asal liur ketempoan can pati waras perbawa pikiran nu can teteg jeung tatuna nyeri kene. Calukan Mang Damiri mah. Suryani buru-buru ngageroan Mang Damiri. No dicalukan rojo datang geus ngarti kana maksud dunungan. Da tadi geus dibejaan yen bakal mawa anu gering. Atuh teu talangke Mang Damiri ngabeyeng Sari dibawa ka jero imah langsung ka kamar nu geus disayagikeun. Sari sinasare tapi Sari jiga anu mung maksa cangkat deui diuk sisi kasur. Ulah kitu Nyai. Apa nuju teh dah Mang? Sok kulemkeun milih karuglak deui. Ulah asa-asa sabab ieu teh geus ngajadi sayagikeun keur Nyai. Mangga. Cek Mang Damiri bangun anu nyaheun pisan. Ongkoh resepeun ka Sari. Bet asa ka anak pribadi lantaran manehna kungsi boga anak segede Sari ngan maot kata rajang kolera. Di mana Pak? Sari maksakeun nanya da hatena kebek ku rupa-rupa pertanyaan loba hal anu teu kaharti. Ieu teh di bumina Aden Yunus di Bandung ieu teh. Keun engke pami geus sase urang ngobrol jeung Mang. Ayeuna mah kulemkeun heula kainya. Sari teu baha. Manehna ngagoledag kana bantal anu empuk. Tetela leuwih genah batan di puskesmas. Karasana empuk jeung saleger ngan hanyakal hate can narima. Sok sieun aya itu ieu engke na kawan tu can bisa cicing di tempat kitu. Sari ngagoler ngarasakeun ka nyeri jeung ka capek. Ari Mang Damiri kaluar deui ti kamar, pantona ditutupkeun lalaunan. Kadenge leumpang muru kaluar. Kasampak teh Yunus jeung bojona keureuh ditepas. Bari badami. Tageuring Mamang kade. Cari keula Mang, cek Yunus. Atau gek Mang Damiri diuk rada anggang ti dunungan. Aya pikir saeun naon Aden? Kieu Mang kuring jeung Yani rek terus ka kantor nya. Lantaran loba urusan anu penting. Taku lantaran kitu kade sing bener miara nu geuning. Ulah ditamalerkeun jeung deui engsel panto pakarangan disada ngagerit. Coba pinyakan ngarah lesang atawa aya urut oli tuh. Unjuk sumaka aja. Ning paling janten Mang Aden. Nya percaya kuring oge. Pek sing apik di imah piara nu geuring sing toeksa sugan we engkena daekeun cicing di dieu ye. Bisa mantuan Mamang barang gawe di imah. Nyangu-nyangu wae mah bisaeun meureun awewe. Bade teras di dieu eta istri teh Aden. Lamun daekeun mah pasti, lamun daekeun gitu oge. Ngan kumaha manehna we eta mah, kumaha budakna gitu tah. Jadi lamun daekeun atuh kene urang cenah cicing di dieu ngan lamun boga kulawarga sarta teu diidinan mah nya moal bisa maksa. Pokona mah putusanna mah kumaha engke we lah lamun geus cager. Mang Damiri ngahuleng ras inget kana lalakon jaman keur ngora manehna kungsi kalengitan anakna meunang saminggu. Horeng aya anu ngampihan ku uwana teu karana bebeja. Kajadian kitu teh matak ngagempeurkeun sabab melang ka anak. Barang inget kadinya pok deui Mang Damiri nyarita. Punten Aden, Mang mah bade tumaros ieu teh dupi eta istri teh saha nya. Misalresna, nah di mana teh keluargana? Matak tapi kapoe ieu can kanyawan kulawargana puguh Mang. Tapi ari ngaranna mah geus kanyawan. Da menang beja ti parawat. Halus aing ngaranna mah. Katelahna teh Sari, surup jeung rupa katut dedegan. Ngan nyakal kulawargana can kanyawan. Alah atuh kedah dipelarian Aden. Ih bilih kulawargina deudeupun ge. Ya pasti kitu da kuring ge. Teu hayang nyusahkeun batur. Nya hayang nulungan we sugan aya kulawargana anu nyusul. Atawa nu kalengitan Sari tapi depi kadenget ieu teh jempling.
can aya bija naon-naon parantos diemarkeun puguh lantaran poe kamari ge langsung laporan ke polisi sangkan aya nu milu tanggung jawab. Tapi geus ngobrol mah moal aya beakna ieu. Jalan gede tugasnya kuring reka kantor ieu. Yunus cangkat bari nyakuan rokok. Suryani ge kitu bari pok nyarita. Kade nyamangnya sing hati-hati di imahnya. Mangga nen mangga. Mang Damiri cengkat hormat. Loba catur Yunus jeung Suryani arasup deui kana sedan. Pius indit ngajugjug ka kantor tempat digawena. Yani di kantor swasta jadi kepala bagian promosi di hiji perusahaan anu bergerak dina widang obat-obatan. Kantorna di Jalan Braga. Ari Yunus mah pagawe negeri, kantorna di Jalan Aceh. Poe eta mah duarna ge kapaksa lat kantorna lantaran mentingkeun heula nulungan Sari. Kocapkeun Sari harita teh jiga nu teu merenah sakapeung cengkat sakapeung deui ngagoler nangkarak nyangigir sarua teu merenah nu akhirna nyarane kana temok bari ngalamun. Kang Karmin, di mana atuh akang teh Kang? Ya abdi, tapi kaapruk-aprukan ka mana bae. Betlos-los ka imah gedong. Diampihan ku jalma nu teu hir teu walah, diampihan ku jalma nu teu hir teu walahir, teu wauh-wauh acan. Di mana atuh akang teh? Palang siang geus poho ka abdi, da geuning manit tega ninggalkeun. Harieuna nih Kang Karmin. Teu karasa Cipanon merebei bijil, sedih ari ras ku nasib diri omo lamun inget kana lalampahan keur di lemur ngalaman dipaksa kawin ku korot bari jeung lalakina teu dipisuka. Ras deui inget rek diroga hala kahormatan ku balad Ajum tetela matak nalangsa unggul matak sedih jeung lelenyapan kana hate. Kosrak sora senal dina teras. Brug panto nutup. Teu lila jol Mang Damiri ka kamar Sari atuh Sari teh ngarenya greuwas. Ret kanu kakara jebul. Kulemkeun nyai bisi lieur. Kulemkeun gara sok. Komo digolerkeun makalaka langkung lieur abdi teh. Wayahna teu damang masok loba nu karasa eta. Kek can saya gicai-cai acan Mang teh ieu. Leos deui Mang Damiri teh init. Muru ka dapur rek nyokot cai teh keur Sari. Tekung silila geus balik deui bari mawa cai sateko jeung roti keju 2 siki ditambah ku apel jeung jeruk dina piring. Sok dituna dina meja leutik nu aya gigireun tempat sare. Lumayan keur sasarap. Da sagu macan aya anu haneut yeuh mun balai naon-naon nyarios ka mamangnya. Moal burung diayakeun pek dahan nyai ngalah tereh jag-jag. Nuhun Bapak. Ulah bapak mamang gitu. Mang Damiri sok ngalenyap disebut bapak ku budak ABB segede Sari teh sok kasuat-suat deui perkara anakna nu geus taya di kieuna. Mohon Mang, tapi abdi teh penasaran saha atuh ari Mang teh? Sari nurut kana kahayang Mang Damiri. Mang teh ngaran mah Damiri. Lamun make Pak jadi Padamiri. Mun di Jakarta Padamere. Mun ini ka daerah Jawa Padamoro. Lamun dina kanaraan mah Damri. Kemana wae? Pokna Mang Damiri beri seuri gek diuk dina kursi deket lawang. Atau ngadenge kitu mah Sari ge nyerengeh seuri. Karasa dunya teh ngalegaan deui. Aya hiburan jeung aya anu ngabeberah hatena. Upami di daerah Sunda pada naon Mang? Ya, pada marah meureun. Ari nyai saha aja dengan di mana asal kumaha pangna bisa kieu jeung los-los ka dieu? Mang Damiri malik nanya. Najan geus dibejaan ku Yunus tetep hayang ngadenge ti jinisna. Heungarah puguh. Pantes diwatosan ku juragan Yunus sanes. Sanes acan. Dan diwartosan matak naroskeun oge atuh.
Nyai. Ngaran abdi Sari ari kawiti Sumedang. Oh, Nyi Sari. Di mana di Sumedang? Nah, Nyai. Mang Damiri beki daria nyaritana. Manehna penasaran ngadenge Sumedang teh. Sabab manehna sorangan buit mah di Sumedang. Di situ raja mang ti lemur Campaka. Oh, nya. Mangge kungsi atuh ngadeng ari ngaran Campaka manucak ke Cimaca. Cager, wara mitra hanya ka kabujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana para atosanana, hapunten samudaya kalapatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.